Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kusnatara Balaga. Buat teman-temanku di mana saja berada, semoga keadaannya sehat-sehat selalu dan panjang umur. Anu nanya ka abdi kaosna cina aya teh mis urang teh kas urang teh jeung panghabaran cenah kitu nya. Dijawab ka abdi ayeuna aya stigma kitu nya. Nah anu disebut mis urang panghabaran supaya mis urang eta leumpang urang ka mana bae supaya eta urang teh pake karesep ku batur jeung pake karunya ku batur. Nah eta kieu nya cacahana. Bismillahirrahmanirrahim. Pangabaran kalubaran kalebaran awaking sang sukatira sampaikan imat pangawasa ngujar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jur jurulung mancur cahaya aing kadeleuna misa urang eta ku awewe atanapi misa urang eta ku lalaki misalna teh kitu nya. Menta ieu kaulah ka Rasulullah ya supaya pang misalnya eta pang loba anu resep ka awak amdi gitu, supaya misalnya eta keur dina ngomong misalnya supaya misalnya kada dengekeun keur misalnya eta ngadele misalnya eta supaya kada delekeun menta di urang misalnya eta pentakeun urang eta ka Allah ka Rasulullah. Cukup sekian dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.